Kejadian alam artinya peristiwa alam. Kejadian alam nyaeta kejadian nu disebabkan ku faktor alam. Rupa-rupa kejadian alam. Kahiji nyaeta aya berang artinya siang hari, aya peting artinya malam hari. Aya usum ngiji artinya musim hujan, jeung usum halodo artinya musim kemarau. Aya samagaha artinya gerhana, jeung aya katumbiri artinya pelangi. Nah, selain aya kejadian alam, aya oge musibah alam. Musibah alam teh nyaeta kejadian alam anu nyebabkeun karusakan alam. Bisa disebabkan ku alam atau jalmi. Rupa-rupa musibah alam. Aya caah, taneuh urub, kagaringan, lini, jeung angin puyuh. Caah artinya banjir. Nah, disebabkan oleh dua faktor. Nu kahiji nyaeta kejadian alam. Hujan turun teterusan, artinya hujan turun terus-menerus. Nu kadua, ku jalmi atau manusia. Jalmi micen runtah tambarakan, manusia membuang sampah sembarangan. Nu kadua aya tanah uruk, artinya tanah longsor. Disebabkan ku dua faktor. Nu kahiji nyaeta kejadian alam. Caah nu limpas ti walungan, artinya banjir yang meluap dari sungai. Nu kadua, ku jalmi. Loba tutuwuhan anu dituar, artinya banyak tumbuhan yang ditebang. Musibah alam nu katilu nyaeta kagaringan, artinya kekeringan. Disebabkan ku dua faktor. Nu kahiji kejadian alam. Usum halodo teterusan, artinya musim kemarau terus-menerus. Nu kadua, ku jalmi. Loba tutuwuhan anu dituar, artinya banyak tumbuhan yang ditebang. Musibah alam nu kaopat nyaeta lini, artinya gempa, disebabkan ku kejadian alam. Musibah alam nu kalima nyaeta angin puyuh, artinya angin puting beliung, disebabkan ku kejadian alam. Alhamdulillah dinten ieu urang sadayana tos diajar ngeunaan kejadian alam jeung musibah alam. Hatur nuhun sahabat ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.